Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat, katirisan. Nu ngajawab salam didoakeun sing loba duit. Kenceng sih karena duit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man azama maulidi kuntu safi'an lahu yaumal qiyamah. Wa qala an-nabi fi haditsil ukhra, innama bu'istu li utamima makarimal akhlaq. Jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, sebelum saya mulai sadaacan kusim kuring dilajengkeun, hayu urang babarengan mengumandangkan lantunan pujian kehadirat Nabi. Mudah-mudahan dengan keberkahan lantunan pujian kepada baginda Nabi, lantunan tawasul ke baginda Rasul, sadayana nu hadir pada pagi hari ini, balik ka imah masing-masing, cita-cita, keinginan, kahayang, kahoyong, doa, harapan dikabul Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan nu keur boga panyakit poe ieu diangkat panyakitna ku Allah, nu boga masalah dibereskeun masalahna, nu boga cita-cita jeung kahayang dikabulkeun cita-citana, anu keur bararingung diganti ku kabungahan, anu boga kasusah diganti ku kasenangan. Mudah-mudahan nu keur baroga hutang tah katingali ya orang Cibobos, ibu-ibuna kompak beungeut marawa hutang kabeh ya. Mudah-mudahan balik ti dieu sing kabalalayar hutangna. Oh, eta nupang tarikna nupang gedena hutangna. Rasulullah pernah mengatakan dalam hadisnya, saha jelema nu maca sholawat ka Kangjeng Nabi, barang siapa yang melantunkan pujian kepada Rasul, wa rafa'a sautahu, diangkat sorana, diluhurkan sorana, ditinggikan suaranya, ditarikkan suarana, kata Nabi, wajabat lahul jannah, diwajibkan masuk ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Nu hayang berkah kaluarkeun suarana, salatullah, angkat suaranya, ala toha salatullah
ala yasin. Mangga angkatkan pandangan urang ngadoa babarengan. Tawasalna millah wa bil hadi. Sakali deui tawasalna wa bil hadi wa kulli mujahidin lillah bi'ah driya Allah bareng salatullah istajib doana ya Rob ala toha salatullah ala yasin la ilahi salimil ummah minal afa. Sakali deui ilahi sa minal afa wa min hami wa min ghumma bi'ah driya Allah salatullah salatullah ala yasin. Allahumma sholli wa sallim wa barik hadratil mukarramin wal muhtaramin, para alimil ulama, para kiai, para ajengan, para asatid, tokoh masyarakat dan kasepuhan nu aya di kampung Cibobos, desa Karangmul Kamulyan, anu teu bisa disebutkan asmana satu persatu tapi tidak mengurangi rasa hormat jeung tajim simkuring kamarantena. Urang doakeun mudah-mudahan alim ulama, tokoh masyarakat, para kiai paranjang umur, sehat walafiat. Aparatur pemerintah min adnal wilayah ilal a'lal wilayah, Pak RT, Pak RW, alhamdulillah siang hari ini dihadiran ku Bapak Kepala Desa, juga tak lupa kepada para panitia penyelenggara peringatan hari lahirnya baginda Rasul. Mudah-mudahan pengorbanan para panitia, pengorbanan segenap warga masyarakat kampung Cibobos dinangayakeun acara muludan, baik pengorbanan moral, material, harta, benda, pikiran dibalas ku Allah dengan pembalasan yang berlipat ganda. Atuh teu hilap sareng teu poho dan tak lupa eta-eta keneh bapak-bapak, ibu-ibu, aki-aki, nini-nini, parawan, bujang, randa, duda, para pemuda, pemudi, santriawan, santriawati teu hilap kamurang kalih kaum muslimin wal muslimat nu sami-sami hadir di tempat anu mulia. Mudah-mudahan sadayana nu hadir lain ngan ukur ngariung di alam dunia, tapi dengan keberkahan peringatan maulid, dengan keagungan baginda Nabi, kebesaran baginda Rasul, sadayana nu hadir dikumpulkeun di Allah di poe kiamah di bawah naungan bendera yang agung, liwaul hamdi, benderanya Sayyiduna wa Habibuna wa Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Urang babarengan lebet kana surgana Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, moal panjang lebar nu sim kuring rek dibahas pada siang hari ini. Sim kuring nete nincak datang dongkap ka kampung nu diaranan kampung Cibobos asa kakarak alias nembean bin pertama. Bu, ieu sorana ge geus rek beak gitu. Di tanggal hiji mulut nepi ka berang ieu berang peuting aing gogorowokan teu eureun-eureun, amplop geus menang 2,5 karung.
teuing eusina mah ka mana panai jelema mah pada boga nasib. Betul. Tukang tani kudu daek bebelokan, tukang nelayan kudu daek babaseuhan, tukang dagang kudu kesel nungguan langganan, tukang ojek kudu daek papanasan hujanan. Tak ari nasib tukang ceramah kos kieu ibu, nasib jadi mubalik mah kos kieu, can serak can dibere duit. Masih kena mending jadi tukang ceramah daripada tukang tinju, can digebugan can menang duit. Anu karunya mah tukang jaga WC, esok aya nu jaga WC nago genungan kotak amal karunya saya temat can aya nu can menang duit. Pas anakna minta duit pa minta duit gedeng sia can anu modal jajan. Anakna bingung aing minta naon geus. Saya tidak akan panjang lebar, saya tanya berang teuing teu. Jawab yang kompak berang teuing teu. Kuat tapi ka jam 3. Nepi ka jam 3 kuat. Alhamdulillah Pak Jaro. Hebat berarti orang Cibobos ahli ngabohong haji. Sanu kuat di jam 3 ya teh nitah ngaji apa maehan aing. Ceramah teu kudu panjang-panjang, cai saember dieusian pinuh teuing, caina leber bahe eueuh manfaatna. Betul. Nu penting mah sim kuring ceramah orang dia balik mawa el. Jawab yang kompak, saya ceramah orang dia balik mawa el. Aing balik mawa amal amplop. Mohon maaf Pak Jaro, saya sudah 26 tahun jadi penceramah, sumpah aing teu butuh amplop, nu penting mah doa. Haram jadah doang orang Cibobos. Ibu-ibuna jurig duit kabeh ya. Tapi alhamdulillah sim kuring bunga diundang ceramah ku masyarakat Cibobos. Kenapa saya bahagia? Karena panitiana peras keringat banting tulang semangat memperingati Maulid. Aparatur pemerintahna tokoh ulamana ngadukung peringatan Maulid. Masyarakatna sangat antusias ngayakeun muludan. Nepi ka beurang ayeuna orang Cibobos ngayakeun muludan nepi ka bebeakan, nepi ka artos jadi dapros, duit jadi wajib, uang jarang inang, acis jadi buncis, kebo digorok, mek dilekek, hayam dibeberik, manila diudag-udag, ting benang ting henteu. Nepi ka tenda disewa, sound system disewa, kameramen diajakan, kori ti Banten diondang, nepi ka kursi dijajarkeun, karpet diamparkeun, panggung dijieun, nepi ka kursi batur pararinah ka dieu. Nyaho menang nginyem ya teh. Tapi ini intinya masyarakat Cibobos cinta ka Rasul. Dan yang kedua saya bangga, lurahna hebat ngadidik umat. Kiaina berhasil ngabina umat, tokoh masyarakatna luar biasa ngadidik, ngabina, ngabimbing umat. Buktina di dieu mah subhanallah, alhamdulillah, ibu-ibuna kabeh awewena marake tiung, alhamdulillah. Di dieu mah kabeh marake tiung, alhamdulillah. Di dieu mah di dieu mah teuing sia balik di dieu mah. Ada kanyahoan sia ku aing nu tara biasa make tiung na ge nyarareng sol. Atuh tong dibenerkeun jadi kanyahoan. Tapi alhamdulillah ibu-ibu kudu loba syukur jadi awewe. Lamun haji entis ku Allah dijadikeun awewe, unggal peuting aing sujud syukur ka Allah. Jadi perempuan itu indah, dihormati Allah, diagungkan Islam, dimuliakan Rasul. Hidup di dunia tanpa wanita nggak ada artinya. Betul. Hidup di dunia tanpa wanita nggak indah. Betul. Makanya tolong catat, kunaon awewe ku Allah teu dijieun tina tulang sirah. Karena Allah nyiptakeun awewe bukan untuk memimpin keluarga. Sehebat apapun kalian jadi perempuan, setinggi apapun jabatan kalian sebagai perempuan, seluas apapun ilmu kalian sebagai perempuan, harga mati. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Nu jadi pemimpin dalam keluarga itu adalah laki-laki. Betul. Kunaon awewe teu dijieun tina tulang tak-tak.
karena awet dicieun ku Allah bukan untuk jadi beban keluarga. Kunaon awet dijieun tina tulang tonggong, karena perempuan diciptakan oleh Allah bukan untuk jadi tulang punggung keluarga. Kenapa Allah tidak ciptakan perempuan dari tulang tangan? Kunaon awet dijieun tina tulang leungeun. Hei, catat laki-laki, karena Allah menciptakan perempuan bukan untuk jadi boneka, bukan untuk jadi mainan, bukan untuk dipermainkan laki-laki. Kenapa Allah tidak ciptakan perempuan dari tulang kaki? Kunaon awewe dijieun tina tulang suku, karena tolong catat, Allah menciptakan perempuan bukan untuk diinjak, lain yang ditincak, bukan untuk diremehkan, lain yang disepelekan, bukan untuk dinyenyeri, lain yang disakiti. Tapi perempuan diciptakan Allah dari tulang rusuk Nabi Adam sebelah kiri, tulang rusuk deket jeung hate perempuan, untuk dimengerti hatinya, untuk dilindungi perasaannya, untuk dijadikan pendamping, untuk dipeluk, untuk diberikan kemesraan. Itu adalah perempuan. Atau si eta inilah ciri khas perempuan, senang dipuja dan dimanja. Makanya banyak perempuan yang jadi korban rayuan laki-laki buaya. Bu, tapi saya tanya bapak-bapak, Pak, tarorek bapak-bapak di dieunya, Pak, ayo tulang rusuk bahasa Sundana tulang naon? Cicing bapak-bapak, pipilueun wae. Pak, ayo tulang rusuk bahasa Sundana tulang naon? Tulang iga. Ayo tulang iga bengkok apa lempeng? Bengkok apa lempeng? Tah si bengkok. Awewe mah tina tulang iga bengkok, dilempengkeun tarik teuing potong, henteu dilempengkeun bengkok. Makanya kadang-kadang aing boga pamajikan serba salah, Pak. Ari teu dibentak ngiri di teu eureun-eureun, aya dibentak tarik teuing gege mau pakaian bari mewek minta diserahkan. Ada dasar sia bengkok. Tapi perempuan ini luar biasa. Coba saya tanya, orang Cibobos hayang asup surga, semangat urusan surga besi diaminan ku malaikat jeung rasul ayeuna. Saya tanya, hayang asup surga? Tapi asa eueuh beungeut surga di dieu mah. Boro-boro urang wali anu hatena dibersihan tina sifat sirik, pidik, dengki, ujub, ria, takabur. Wali anu hatena dibersihkeun tina sifat sarakah duniawi. Wali anu hatena dieusian ku hikmah, ilmu dan wusul ka Allah. Wali anu dibere kemuliaan berupa karomah ku Allah. Wali gogorowokan hareupeun Allah. Cek wali, ilahi lastulil firdausi ahla. Ya Allah, saya tidak pantas masuk surga. Wali teu pantas asup surga atau komo orang Cibobos, komo iya, komo itu tuh, komo iya nu ngomong. Apalagi saya yang berbicara, nah geuning rame sia di dieu oge. Apalagi saya yang berbicara, wali teu pantes asup surga. Tapi hari ini saya berdoa, ya Rabbana, dengan keagungan peringatan Maulid, dengan kebesaran nabimu, dengan keagungan nabimu, jadikan ieu kabeh nu hadir poe ieu dicatat ku Allah jadi ahli surga. Saya tanya, surga agung tidak? Jawab yang kompak, surga agung tidak? Mulia tidak? Suci tidak? Pak, hadis anu nyaritakeun surga diteuneun hanapeun dampa suku malaikat. Allah teuneun surga hanapeun dampa suku rasul. Allah teu nyimpen surga arek ka mana ceuk? Ka mana? Oh, kiih acan diseungseurikeun atuh. Ceuk aing ge ngaji teh make pampers atuh. Asa kakarak yang seumur jadi mau balik ngaji pabelit jeung nu kieu ya tuh. Ya udah, supaya acaranya tertib, acaranya husu, ulah aya nu gadah gidig wae. Panitia, acara kita tunda dulu. Hayu urang kiih babarengan. Di mana kiihna Ibu? Tuh sia gara-gara kiih aing jadi pohon, tapi ka mana bieu ngomong atuh.
surga tadi simpen hanapan dan pasuku Rasul, suka surga tadi tenen hanapan dan pasuku Nabi. Allah tidak pernah nyimpan surga di bawah telapak kaki wali. Allah tenen surga hanapan dan pasuku kiai. Tapi tolong catat, Allah menghargaan awewe, Allah menghormati perempuan, Allah menghargai jasanya seorang ibu. Hadis Nabi yang menyatakan al jannatu tahta aqdamil umahat, surga nu agung, surga nu mulia, surga nu suci disimpan ku Allah hanapeun dampal sampean ibu-ibu entong ditempoan atuh. Nah saya mah jadi kikieuan atuh ke budak ieu balik tadi kokoreh kana cokor inungna. Mana surga mah surga cek inungna coba tembo ku sia tah. Ini budakna bingung ieu mah surga bareulah kieu atuh bari hideung bau asap rorombeheun. Eta rorombeheun teh hese bahasa Indonesiana kiraku perpecahan antar suku. Kamari kita tetangga aing rorombeheun datang ke dokter, dok aing ka dokter mah eueuh sopan Pak Jaro, eueuh nyebut mang dokter, wak dokter, ka dokter, KBG dok. Eta teh lamun dokterna hiji lamun lobaan mah ngajajar dorok dok. Nah jadi kos kerupuk kulit atau dokter. Dok, ada apa bu? Saya punya penyakit dok. Penyakit apa? Merombeh. Merombeh. Coba lihat tuh dok, belah-belah kayak galengan. Cek dokter itu mah gampang obatnya bu. Apa dok? Menggusruk. Jadi obat merombeh menggusruk. Jadi artinya karedoan Allah aya dina karedoan ib. Jawab yang kompak, ridho Allah aya dina ridoin. Ridallah biridal walidaini, karedoan Allah tergantung karedoan nu jadi indung bapak. Saya titip pesan ke orang Cibobos, hei orang Cibobos, tong macem-macem sia kanu jadi indung. Letah indung mah seukeut sacidu metu saucap nyata ngomong naon jadi kenyataan. Allah doa nu mampu nembus 7 lapis langit kecuali doa na indung ke anak. Tidak ada doa anu paling seukeut cicing atuh sia teh. Teu budak jigana cetakan malam rebo eta teh. Teh kitu aya nyieun budak teh ulah sok nyieun malam rebo kos kitu teh daekeun cicing. Biasana anak kiai nu kitu teh. Bu. Tidak ada doa yang mampu menembus 7 lapis langit kecuali doanya ibu terhadap anak. Tidak ada doa nu paling seukeut ucapannya kecuali doa anak inung terhadap anak. Dan tidak ada doa yang paling tinggi derajatnya di hadapan Allah kecuali doa anak inung terhadap anak. Punten Kiai, seorang waliullah dari Yaman, Al-Habib Salim As-Satiri, beliau seorang waliullah pernah mengatakan derajatna doa inung kanak ngaleuwihan doa anak 70 wali kutub. Doa inung mah boro-boro doa bener na doa salah na dikabul Allah bu. Lamun inung kesel ke anak na cek inung na jang cilaka sia, saya wani sumpah dengan nama Allah, demi Allah lamun budak can mentah hampura ka inung na meme pae sia kudu ngalaman cilaka heula. Lamun cek inung ke anak na jang balangsak sia, tolong catat, saya berani bersumpah dengan nama Allah, demi Allah lamun eta budak can minta ridho inungna meme pae kudu ngalaman balangsak heula. Mentak jelema nu doraka ka inung bapa mah kaluhur moal sirungan ka handap moal akaran, lamun dileuweung kayu dangder, lamun dilemur kayu ranu, dipake pamikul bengkung, dipake pamengkeut pingkeung, dipake suluh terwai-ruai acan. Mentak lieur kanu niu paling jago di jentar rumpah, di luhur dicekek, di handap ditincak, paling hebat nincak ti kotok. Eta jelema nu tukang doraka ka inung bapa. Ibu, lidah ibu itu tajam, tingali inung nu baheula letahna nepi ka bisa jadi obat. Baheula mah dokter spesialis anak teu laku, naon sababna? Budak gering ku inungna ge cager, beledag budak tidagor kana tiang masjid, benyo sagede bola kasti. Tara diubaran ku dokter, nyokot teh buuk inungna, gosok 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 benyona maca bismillah 2 jam kempes. Betul ayeuna mah rek diubaran ku buuk kumaha, buukna arareuweuh atuh sia. Mana sound system? Son, ehona letikan setik, jelas ya. Tes, powerna gedean. Eho letikan.
tah nanya hokene aing atuh tes tah jadi tengah yang teuing kana ceuli nu hadir bu baheula mah budak nyeri panon sakit mata can pernah cari pisin can pernah cari dokter mata mah mahal lamun budak nyeri panon diletak kuletah inungna nyokot daun seureuh asupkeun kana cai cakcalakeun kana panonna bari maca bismillah 3 jam sembuh betul baheula mah budak raheut gudawang baloboran ku getih ayeuna mah lulumpatan ka dokter minta 2 minta dijahit baheula mah budak raheut gudawang baloboran ku getih inungna jadi dokter lumpat pipireun imah nyokot daun babadotan gecek ku inungna ciduhan tapalkeun 2 poe garing nepi ka ciduh inung jadi betadin baheula mah budak batuk wae peuting batuk berang batuk isuk batuk sore batuk teu eureun-eureun taraneangan dekosin jeung laserin ke apotek beueuh duitna ka rumah sakit eueuh biayana BPJS teu boga amun budak batuk teu eureun-eureun inungna jadi dokter lumpat ka dapur nyokot cikur ngora gayem ku inungna geus lemes wawalkeun kana bir budak 3 poe pae maknya itu cager wae sia mah eta mah panyakitna parah paru-paru basah atuh naon hubunganna cikur jeung paru-paru baheula mah budak asup angin nyeri beteung-beteungna kembung taraneangan diapet jeung dialet tolak angin mah teu wararauheun tuh bener teu citakan malam Rebo mah kos kieu diajak ngajina teh daekeun cicing mun sakali diajak tahlil ge budak kararia mah ibu ka kiai teh moyokan kiaina nunutan la ilaha illallah la ilaha tanu kieu mah lalumpatan balik dak paeh kiaina ge balik teh bari gogorowokan sallallahu ala Muhammad balikna mamawa berkat ya Allah saeutik amat padahal dicolong ustad gitu bu jadi letana seukeut baheula mah asup angin beteungna kembung taraneangan diapet jeung lialet tolak angin mah teu warauheun ka rumah sakit eueuh duitna lamun budak kembung nyeri beteung inungna jadi dokter lumpat ka dapur nyokot minyak tanah inget tuh minyak tanah baheula mah nyeri beteung teh saya waktu masih kecil sok nyeri beteung ibu saya lari ka dapur nyokot minyak tanah usapan beteung aing ku minyak tanah untungnya beteung aing teu diduruk minyak tanah bari diusapan teh bari dibacakeun doa ge lain kulhu lain falak binas lain ayat kursi lain sholawat sifa sholawat fatih sholawat istighosah sholawat muabad baheula mah jampena ge jampe jang jawokan tapi punten ulang ngahina jang jawokan orang Cibobos jangan menyepelekan jang jawokan naon sababna Allah teu ningali doana Allah teu ningali jampena tapi Allah ningali indung anu ngadoana seorang ibu anu cai susuna can pernah dibayar ku anak anu cai getihna can pernah dibayar kudu jadi anak anu cai ketubana mengalir saat melahirkan teu pernah dibayar ku anak anu cai panona unggal peuting nyakclak ngadoakeun anak can pernah dibayar anu hatena tulus ikhlas mencintai anak bari diusapan teh ku minyak tanah di jampe cakakak ceuweung inyuk talina di dahar di beuweung hitut jadina brot hitut cager nyeri beteungna naon sababna letahna jawab yang kompak letahna kunaon seukeut sabab loba jigong jikir nasi menipa jauh-jauh tuh jigong kana jikir kunaon kolot baheula letahna seukeut sabab loba kunaon kolot baheula make loba jikir baheula mah eueuh nu ngaganggu baheula mah handphone bantuan handphone telepon Facebook Twitter Instagram WhatsApp YouTube TikTok ada listrikna eueuh atuh baheula mah aya TV ge hitam putih maknya mah hurungna ge lain make listrik TV teh baheula make aki lamun aki narek beak teh gamarna teh nyiut teh ngaleutik baheula mah acara TV teh nganukur hiji TPRI eueuh deui TPRI mah teu ngaruksak umat Islam arek ngaruksak kumaha jam 8 hurung jam 10 rumek deui jam 10 hurung jam 11 tuh rumek deui baheula mah ibu ayeuna mah acara TV Pak ngaloba nu ngancurkeun umat Islam jawab yang kompak betul acara TV loba nu ngaganggu umat Islam betul
Bahkan acara televisi banyak yang menghancurkan dan mengkafirkan umat Islam. Di jam 1 di jam 1 muter acara TV teureun-eureun. Aya nama bah acara TV lain TVRI doang. TVRI, ANTV, TV One, Metro TV, Global TV, Trans TV, Trans 7, RCTI, RT Uci, RT Ukar, RT Yadi, RT Maman, RT Engkos, RT Solihin, RT Wahyu, RT Badru, nepi ka RT Ucu paya didinya atuh. Naudzubillahi min. Jawab, loba budak mau ngaji gara-gara tip, budak mau sekolah gara-gara tip, ibu-ibu siap sholat duha gara-gara tip, masjid kosong gara-gara. Coba saya tanya ibu-ibu, jawab sing jujur ya. Aya di masjid ieu agreng biaya lebih dari 1 miliar yang saya lihat. Saya tanya di masjid ieu lamun subuh aya 500 orang eueuh. Sing tarik ngajawabna beh kadengin ku jejember lalaki tah. Di masjid ieu lamun subuh aya 500 orang eueuh. 400 Bu, 300 200 orang 150 ai salaki sia kamarana atuh. Innalillahi. Bu, lamun boga salaki jam 5 HS kene wae nyokot termos kleop. Jang naon sia gablek salaki tara salat subuh. Punten ya Pak DKM, punten Pak Lurah, daripada masjid kosong wae engke deui ye, engke deui. Lamun rek ngabangun masjid cek aing mah mending lobakeun tihangna. Keun teuing masjidna sagede kieu ge di jero tihangna 200 atuh. Atuh mending eueuh jelema nu berjamaah salat rame-rame ku tihang atuh masjid teh. Iya mah kadang-kadang sholat subuh sholat yang paling memprihatinkan di lemur aing ge sarua nu beukieuna teh aki-aki. Jam 4 kuculuk-kuculuk aki-aki, sebelah senana hejo, sebelah senana beureum, atuh geus kolot mah boro-boro sholat make senana gitu. Bener. Sanepi canaon ka masjid beledag tidak gor kana pager. Pingsan 2 jam teh hudang-hudang. Da siana nu ngora malolor wae. Coba hujan girimis, jama poek lampu mati listrik, hudang tina pingsan aki-aki asup ka jero masjid kulutrak neangan mik. Dasar geus kolot nyaho pareum listrik neangan mik aki-aki teh. Benang mikna brai hurung lampuna sok rajin aki-aki mah di masjid teh gogorowokan. Aballa wargi yadayana. Hayo gerak kamarararararajin. Ayeuna waktu parantos nuduhkeun jam. Goblok jam nage paeh deui. Di masjid teh jam teh para raeh wae. Bu, mun mikat manuk ku manuk piit nu asup manuk piit, mikat manuk ku cangkurileung nu asup cangkurileung, mikat manuk ku tikukur nu asup tikukur, mikat manuk ku kapinis nu asup kapinis. Aing nanya, lamun nu adan subuh aki-aki nu asupna ge aki-aki deui. Kuculuk-kuculuk tiluan CS-na. Ayo aduh ya imam. Iya we imam. Aing geus didagor kana teh. Kapalang sianu tidagor, sianu adan, sianu komat, sianu imam borongan sekali-kali imam jadi imam borongan maju karo Allahu Akbar. Aki-aki di tukang kompak tiluan Allah. Aduh punten Pak DKM lamun di dieu salat subuh kos kitu cek aing mah mending liburkeun 3 tahun mah. Beres surat Fatihah neangan surat tupang pondokna dah hayang buburu balik. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafiruna la a'budu ma ta'buduna wa la antum a'biduna ma a'bud wa la ana a'budu ma abattum wa la antum a'biduna ma a'bud wa la ana a'budu ma abattum wa la antum a'biduna ma a'bud wa la ana a'budu ma abattum neangan lakum teu kapangih-pangih. Nu di tukang geus kesel iwala diwaladi ira beresna salat. Jeung di tukang bah-bah lakum aki-aki karak lakum dinukum walabdo makin ruksak aki-aki di tukang geus kapalang lah amin deui. Aki-aki diaminan 2 kali gengsi ganti suratna Bismillahirrahmanirrahim inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna poho deui wae inna nu di tukang kesel innalillahi wa tereh lah
innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ditinggali ka tukang aki-aki nu tilu paeh kabeh. Bagaimana akan tercipta qaryatun thayyibatun wa rabbun ghafur? Arek kumaha masyarakat Cibobos menjadi masyarakat yang gemari pare-pera pilu Cinawi toto tentrem kertora harjo lamun budak ngora di Cibobos tidak peduli dengan masjid-masjidnya Allah. Hei budak ngora Cibobos, dengekeun subhanul yaum rijalul god, pemuda sekarang akan menjadi pemimpin di masa akan datang. Rek kumaha sia jadi pemimpin lamun budak ngora Cibobos subuh-subuh kene tertidur lelap kerek tibra tidak peduli dengan masjid-masjidnya Allah. Betul. Alangkah indahnya di masjid Cibobos anu solawatan meme subuh budak bantuan yang ngeserak anu teman-tuan didoakan siapa balik tadi bisu 8 anu solawatan meme subuh budak anu azan subuh budak anu komat budak. Punten Kiai ajengan Ustad lamun ayah budak ngora di Cibobos bataan patihana pas sehat ilmu tajwidna luar biasa da masantren sakali-kali ulah unggal poe ari aya kolot mah sakali-kali berikan kesempatan anak muda Cibobos tampil kahareup memimpin sholat subuh supaya aya estafet kepemimpinan di mana kiaina gering maot aya gantina baru akan tercipta qaryatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Betul. Budak ngora ayeuna beda jeung budak baheula Kang. Budak baheula mah boro-boro ngadenge sora guru ngadenge lengkah guru ngadegdeg leres teh Kang. Urang baheula boro-boro ngadenge sora guru ngadenge lengkahna ngadegdeg. Budak ngora ayeuna ka ustad minta seuneu tadar sore seuneu tad sakalian yang ngerokona tak goblok ya. Mudah-mudahan ia jadi patokan barudak di dieu dengekeun. Saya berani bersumpah dengan nama Allah di hadapan warga masyarakat nu aya di Cibobos nu ngaranna Ustad Entis umur geus 42 tahun. Demi Allah sapanjang inget can pernah wani ngaliwatan bapak aing jalan hareup sieun aing ku bapak sampai sekarang keberkahan ayah saya bawa saya ceramah kemanapun berada daripada kudu ngaliwatan bapak aing jalan hareup kajen teu jadi ngaliwat beda jeung si eta teh yang hiya ya bapana keur ngarokok bari ngopi jengkat hareupeun kolot tuur kolot kadupak jumpalik bapana nangkarak anu ku dileret sorry beh eta ge beda disepak atuh babeh sisi jalan wae masih mending nyebutna babeh ka bapana bokap datang inungna nyokap aya akina nyakop datang ninina nyokep. Ibu da eta teh salah inung bapana kene baheula keur anyar panganten pan bahasana sok dilebay-lebay. Keur anyar panganten mah pan bapa teh diogo ku pamajikan teh dipuja dimanja menikos raja. Eueuh panganten anyar dahar di dapur di kamar kabeh ge. Salaki rek ka dapur ku pamajikanna ulahun. Ulah bau aceup. Nyebut asup ge aceup. Anyar panganten mah letah awe teh ngadadak monokan. Nyebut kancing lesot ge encing encot. Naon encing encot kancing lesot baheula ge aing keur anyar panganten gitu Bu. Oh saya sama istri saya mesra romantis arek mangkat ka undangan usum hujan boga payung 2 payung teh hayang hiji we kajen pasadak-sadak oge pamajikan nyekelan kana leungeun ka genteng leungeun aing nyengir lempang ngapai galengan euy serodot jumpalik teh ragrag eta ngomongna teh cadel ebis atau aing jadi malu cadel gugah nyar panganten keur anyar panganten masa laki ka pamajikan nyebutna teteh pamajikan ka salaki teteh ayah ibu mama papa mami papi ami api emih bihun jaga itu nama komo panganten anyar ayeuna mama geus teu ngarti boro-boro emak nu kolot aing geus ngora teu ngarti budak ngora ayeuna mah lamun panganten anyar teh bahasana teh lebay salakina ka pamajikanna mau kemana beb cek pamajikanna kesini ai ibu nyaho teu sejarah ai jeung beb eta teh ngobrol kotok jeung bebek
serius aing mah. Jadi ayam nanya ke bebek, mau kemana beb? Cek bebek ke sini ay. Eta sia disebut bebek dararae ge najis saya. Naudzubillahi min. Jadi budak ayeuna beda jeung budak baheula Pak. Boro-boro akhlakna buukna ge geus beda. Nu baheula mah buuk dicukuran di sisiran buuk teh hayang rapi. Budak ayeuna mah buuk dicukuran di sisiran buuk hayang acung-acungan. Ngacung kaki dulu, ngacung ka kaler, ngacung ka wetan, anu usek-usek di tengahna. Tapi ka liar aing ningalina. Masih kena mending acak-acakan eta kadang-kadang buuk di warna-warni jiga kue lapis. Di boroman. Oh bener di hejoan. Di konengan. Sekalian niku sialajaan. Jahean, bawangan, sadrian, cabean. Tinggal neangan daun cau bungkus. Huluna. Jadi pais hulu sia ka ditu. Kesel aing. Di kampung saya aya budak ngora ibu di beureman, oh dicarekan. Kasep ka dieu aya naon Pak Ustad? Eta buuk hideung-hideung make di beureman. Gaul atuh tan. Ustad mah salat subuh wae sih. Naon hubunganna gaul jeung salat subuh atuh? Makanya Ustad harus up to date. Lihat dol orang Inggris, Amerika, Australia rambutnya merah kan pantes. Saya jawab, Kasep, indung sia Islam, bapak sia Islam, aki sia Islam, nini sia Islam, moyang sia Islam. Islam jangan lihat Amerika, Islam jangan lihat Inggris, Islam tong ningali Jerman. Itu bukan kiblat umat Islam, tapi Islam tinggali Al-Quran jeung hadis. Islam tong ningali orang Arab. Orang Arab belum tentu akhlaknya Islam. Islam tong ningali orang Saudi ke can tanawuru akhlakna Islam, tapi Islam mah tingali Al-Qur'an dan hadis. Baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Ya orang Cibobos da apaleun ibu, saya ini kori terbaik juara provinsi Jawa Barat tahun 2006. Saya pernah mewakili Kabupaten Bogor kori tingkat provinsi Jawa Barat. Alhamdulillah tahun 2006 di provinsi Jawa Barat saya kori terbaik juara pertama. Kabeneran peserta limaan nu opat teu dararata. Jadi aing nu juara, nu jadi juri aing sorangan, nu jadi peserta aing sorangan, menang aing kahiji. Nu mere piala meuli aing di pasar. Bismillahirrahmanirrahim. Aing ngajawab Allah teh sing panjang, mungkin panjang jawaban Allah, mungkin gede ganyaran. Nya lamun hayang gede ganyaran ngajawab Allah sing. Ya lamun leungeuncan kana ulah wakareureun kali dia. Bismillahirrahmanirrahim. Panitia coba hitung para hiji ini rupae eta. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia dibentuk ku Allah dengan bentuk yang paling sempurna. Eueuh deui makhluk Allah nu paling sempurna kecuali hiji jelema. Coba ku bapak tinggal itu ibu-ibu para rantes, naon sababna marake tiung pantes jelema. Coba bayangkan kebo make jilbab. Bayang aing kebo make jilbab. Bapak-bapak make samping, make koko, make kopiah pantes, jawab sing tarik naon sababna. Coba embe make samping. Dikarijet ya. Allah nyiptakeun panon sampurna, di bawah kening kita ada dua bola mata yang indah. Coba bayangkeun jang lamun panon diteuneunna curug. Sia ngeuna mun ngintip tinggal kieu. Tapi lamun nyoel samel gugur bukan. Allah nyiptakeun irung sampurna tingali irung diteuneunna tengah beungeut. Coba bayangkeun ku ibu lamun ku Allah eta irung diteuneunna bujur, da moal dariuk nagok kabeh oge. Eta irung teh yang hareupna ka handap Pak, subhanallah. Coba bayangkeun lamun ku Allah irung yang hareup ka luhur, eta lamun hujan kudu mamawa kenteng ka ditu ka dieu. Alhamdulillah. Kunaon orang Indonesia buukna make dihideungan ku Allah, sabab Allah mah Khaliq pencipta, urang mah makhluk anu diciptakeun. Pencipta lebih tahu, nu diciptakeun ulah sok-sok tahu. Kunaon orang Indonesia buukna dihideungan, Allah mah nyahoeun diakurkeun jeung bentuk beungeut jeung bentuk awak.
banget kos kararieu mah tah awak model kieu mah yeuh pantesna teh buukna hid kunaon orang barat make buukna beureum orang bule orang Jerman orang Amerika orang barat mah buukna beureum dipapantes ku Allah sabab awakna jangkung gede irungna kulitna bul bibirna beur huntuna bod panona bir utahna rot ya aya orang Cibobos budak Mora belagu buuk jadi bereuman suku jebrag bari hideung awak penek bari besekal huntu ronghot jeli reping irung penghek panon beureum bae uratan buuk jocong ai utah dangder cuih najis ai eta mah lain orang barat nu kitu mah Belanda kaduruk naudzubillahi min makana kunaon budak ayeuna loba ngalalawan ka kolot sabab kletahna kolot geus teu seukeut baheula mah letahna kunaon mah geus seukeut sabab loba jik saya tanya baheula nutuan pare dina naon sing tarik nutuan pare na naon nutuanana make naon nutuan pare nalisung make haluk kolot baheula mah jikir pantes parena jadi pare barokah jadi beas-beasna berkah saeutik mahi loba nyesa dihakan teu jadi panyakit bari kentrung-kentrung teh nutuan pare jikir salatullah salamullah ala salat parena jadi beasnya diasupkeun kana boboko dikelek kana cangkeng lompat kasusukan rek ngomah beas naon ngaranna ngomah beas teh siapa ngahulang ada yang ngisikan teh budak kena mah teu wauheun jeung ngisikan baheula mah ngisikan bari ngisikan teh kolot baheula mah disusukan zikir tawassalna da kitu ngisikan mah tawassalna wabil wakul beasna bersih bawa balik ka imana sakalian jeung cai beas da besi salakina minta cai susu oh ting mah cai beas digulaan nepi ka imana asupkeun kana asepan lain mejikom bari ngahurungkeun seuneu dina naon komo usum hujan kos kieu suluh bararaseuh lila kasakna teh tiupan ya haut teh ku nini kepoh ai hurung teu leho sagede bohlam da keur sales mah atuh leho pabelit jeung mehong bari beungeut nini atuh mungkin ruksak geus asak saeutik tungkepkeun kana dulang dikeberan make hihit naon ngaranna ngakeul baheula mah aya ngakeul lamun inung sim kuring keur ngakeul abdi masuk lulumpatan di mana ge ba cicinge gigireun dulang ingsreuk eta nungguan tungtungna diketuk-ketuk make uyah haneut-haneut ngeunah bae digeberan teh make hit ilahi sa minal afa wa min bi sangurina dulang nu tungtung dikepel-kepel ku inungna huapkeun kana bir budak bari pabelit jeung leho teu kudu make uyah da geus asin Allahumma sholli wa sallim wa barik pantes budak baheula manurut ka inung bapana babakti ka Allah jeung ka Rasulna hormat ka guruna abring-abringan lain ka Indomaret lain ka Alfamart lain ka warnet lain ka pasar malam budak baheula malulumpatan ke ka ustad ka kiai ka pasantren ka majelis talim ka madrasah ka masjid naon sababna kolotna seukeut letahna kunaon make seukeut letahna sabab loba zikir ti mimiti nutuan pare nepi ka ngahuapan anak kolot baheula mah zik makana sim kuring yakin panyakit teu eureun-eureun ka dunya teh loba jelema nu poho kana zik poho ka au doraka ka indung bab kamari dunia sedang berduka jawab yang kompak betul Indonesia bersedih betul 270 genep negara di dunia ngalami pandemi virus corona
Setiap negara ngayakeun peraturan ketat, anyar corona datang Indonesia ngayakeun PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Muludan teu meunang, rajaban teu menang, ngan ukur Jaro Karangkamulyan we nu wani mah. Tepuk tangan untuk Jaro Karangkamulyan. Saya salut tadi ngobrol jeung Pak Jaro, Pak Ustad, saya mah sanajan bupati camat ini tah teu bener mah ku aing moal diturut, perlu kudu ribuan Jaro nu model kieu. Amin. Jaro bukan dipilih ku camat, Jaro bukan dipilih ku bupati, tapi dipilih ku rakyat. Harus lebih membela rakyat daripada membela bupati. Jawab yang kompak, betul. Hadirin, beres PSBB datang PPKM. PPKM teu angeus aya PPKM level 4 jiga bon cabe. Sakitu level 4 komo level 10 ngelel kabeh. Level 4 teu beres, level 3, level 2, level 1. Corona can angeus, inungna datang Omikron. Aing paur Pak Jaro kedeung deui datang bapana Bapakron. Gara-gara corona jelema lieur kabeh. Jawab yang kompak, betul. Nelayan kurang penghasilanana, jawab yang kompak, betul. Nu ngojek eueuh penumpangna, betul. Supir angkot bingung setoranana, betul. Nu dagang teu pati rame dagangna, betul. Catat, boro-boro tukang ojek, boro-boro tukang supir angkot, boro-boro tukang dagang, boro-boro nelayan, gara-gara corona mubalik kori bangkrut kabeh. Ramjadah tak corona. Kesel aing ka si eta teh. Sia ge tukang son bangkrut nyaho aing oge. Waktu itu anyar corona datang bulan Rajab, Pak. Saya 48 panggung, Bu. 48 panggung. Serang, Pandeglang, Tangerang, Cirebon, Subang. Batal kabeh. Pamajikan aing ngadadak jadi begang. Kurang berkat. Kamana-mana riweuh kudu make mas. Bantuan kudu make mas. Keluar imah kudu make mas, ka balai desa kudu make mas, ka kecamatan kudu make mas, ka pasar kudu make mas. Tatangga aing masker teu boga kutang pamajikan dipake. Atuh nu penting mah aya talian neka tukang. Bu, gara-gara corona pemerintah gogorowokan masyarakat Indonesia wajib pakai. Saya ketua MUI Kecamatan Caringin, demi Allah lain 100%, 1.000.000% ku aing didukung program pemerintah. Masyarakat kudu make masker, tapi pertanyaan dari saya, apa bener lu make masker dijamin moal kena corona? Apa bener lu make masker dijamin teu kena corona? Apa bener lu make masker dijamin bersih corona? Kalau memang benar masker ngejamin teu kena corona, kenapa 800 dokter di Indonesia nu kena corona? Apa dokternya lareng soal make maskerna? Betul. Pemerintah ngagorowok deui masyarakat Indonesia wajib cuci. Bu, aing ge nurutan. Asup ka balai desa aing kokobok, ka kecamatan kokobok, ka Pemda kokobok, ka kantor MUI kokobok, ka mall kokobok, ka Indomaret kokobok, ka Alfamaret kokobok, ka ditu kokobok, ka dieu kokobok, ka dahar henteu. Biasana ge geus kokobok mah daharan. Tungtuna mah corona teu beunang beuteung aing ku kurubuk. Tapi saya tanya, apa benar rajin cuci tangan dijamin terkena corona? Apa benar rajin cuci tangan dijamin bersih corona? Kalau memang benar cuci tangan ngejamin tidak kena corona, kenapa 1.800 lebih perawat di rumah sakit Indonesia nu kena corona? Apa perawat tara kokobok? Menteri Kesehatan ngagorowok. Menteri Kesehatan masyarakat Indonesia, sekarang kita sedang corona. Untuk meningkatkan imun tubuh, untuk meningkatkan daya tahan tubuh, untuk masyarakat Indonesia sehat, masyarakat Indonesia dihimbau makan makanan yang bergizi. Ini tah makanan yang bergizi, mere beas bulog pan goblok. Baheula mah lain beas bulog, raskin beras orang. Sing tarik ngajawabna raskin beras orang. Pernah nepi teu ka Cibobos? Pernah palingan loba budak banget kos raskin atuh sia meni bear gitu. Raskin beras orang. Bu, eta lain program palurah, ulah nyalahkeun camat, ulah nyalahkeun bupati. Itu bukan program gubernur, tapi itu program pemerintah pusat.
Pak Lurah, Pak Jaro, saya bukan tidak mendukung Raskin, tapi mohon maaf, pemerintah pusat kudu boga otak. Pemerintah kita harus tahu malu. Negara orang teh negara pangbeungharna. Tidak ada negara yang paling kaya di seluruh dunia kecuali bangsa dan negara Indonesia. Tepuk tangan untuk Indonesia. Kunaon Belanda 350 tahun betah di Indonesia. Indonesia beunghar. Kunaon Jepang bebeakan ngajajah Indonesia 3 tahun setengah. Indonesia beunghar. Kunaon setelah Pak Karno memproklamirkan kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta, tapi setelah merdeka datang di penjajah ingin mengusir Indonesia. Indonesia beunghar. Negara mana yang punya 37 provinsi teangan sadunya nganukur hiji? Indonesia. Negara mana yang dilintasi garis khatulistiwa nganukur hiji? Indonesia. Coba saya tanya, negara mana sadunya nuboga satu negara 3 waktu, Pak? Indonesia bagian barat, Indonesia bagian tengah, Indonesia bagian timur. Sadunya nuboga nganukur Indonesia. Saya tanya, Pak, negara mana nuboga 17.000 pulau? 17.000 pulau nganukur hiji? Indonesia. Negara mana yang punya ribuan suku bangsa? Indonesia. Di Indonesia mah suku bangsa teh loba. Suku Sunda, suku Jawa, suku Irian, suku Papua, suku Maluku, suku Kotok, suku Embe, suku Kebo, tasnya suku Hidung, masih atas suku Jebra. Indonesia suku Rorombe. Nah di dia mana loba suku teh. Saya tanya, negara mana yang punya ribuan bahasa? Jawab sing tarik. Indo. Pak, Saudi Arabia beunghar, tapi beungharna Saudi di jero bumi, di luar bumi miskin. Saya tahu Saudi, simkuring ini pembimbing haji dan pembimbing umroh, Bu. Saya umroh setahun bisa 5 kali, saya yang bimbing langsung Mekah dan Madinah. Saya tahu betul Saudi, Bu. Lamun naik bis di Jeddah ke Madinah, di Madinah ke Mekah, coba nutus umroh, tinggali sepanjang jalan. Anu katingali lain kebon cau, anu katingali lain kebon gedang, lain kebon jagung, lain tangkal kalapa, lain kebon sawit, lain kebon karet. Tapi anu katingali di Saudi hanya hamparan padang pasir yang luas, tanahnya tandus, tanahnya gersang, aya gunung lain gunung tatangkalan tapi gunung batu. Tapi hebatna Saudi, sanajan tanahnya gersang, Saudi Arabia bisa ngegaji imam besar Masjidil Haram 3,8 miliar per bulan. Kiai punten, gaji imam Masjidil Haram 3,8 miliar per bulan. Lamun aing boga gaji 3,8 miliar, wow, pamajikan aing 80 genep. 3,8 miliar. Jigana randa parawan di Cibobos beak wae kabeh. Gaji imam Masjid Nabawi jangan main-main, Pak, 2,7 miliar per bulan. Saya tanya, ieu masjid dipakai sholat Jumat teu? Dipakai sholat Jumat teu? Pinahkeun ke Saudi. Ieu masjid amun aya di Saudi, Pak, masjid ieu lamun aya di Saudi dipakai sholat Jumat, imam Jumatna ku pemerintah Saudi dibayar 230 juta per bulan. Aing nanya, di masjid ieu gaji imam bara duit? Ulah seuris ya bara duit? Gratis. Kiih ge aing tadi mayar 2.000. Imam gratis. Mahal kene WC jeung imam. Uyuhan darek jadi imam Tapi inilah hebatnya Ustadz di Cibobos, hebatnya Kiai di Cibobos, hebatnya ulama di Cibobos. Bu, di Cibobos, di Karangkamulyan, Ustadz, Kiai, ajengan, ulama, guru ngaji, pimpinan pondok pesantren, imam masjid siap mengabdi kepada umat 24 jam full tanpa dibayar, tanpa digaji. Tepuk tangan untuk Ustadz-Ustadz di Karangkamulyan. Luar biasa. Bu, Saudi Arabia beunghar tapi bahasana nganukur hiji Arab. Bahasa Arab lain milik Saudi. Yaman bahasa Arab, Palestina bahasa Arab, Kuwait bahasa Arab, Qatar bahasa Arab, Irak bahasa Arab, Iran bahasa Arab, Abu Dhabi bahasa Arab, Dubai bahasa Arab, Oman bahasa Arab. Tapi di Indonesia hiji negara dengekeun, hiji negara boga bahasa 1120 genep bahasa. Bantuan aing aya bahasa Sun, Jaw, Iri, Papu, Maluk, Madur, Makas, Manad, Aceh, Lampung, Padang, Batak, Dayak, Minahasa, Palembang, Oloba. Tapi nupang beungharna nganukur hiji sa Indonesia bahasa Sunda.
Sunda mah beunghar Pak. Sunda Banten jeung Bogor beda. Ya aing ngomong bahasa Sunda Bogor. Sunda Bogor jeung Sunda Cianjur geus beda Pak. Cianjur lebih lembut, lebih lemes. Di Cianjur menyebut irung teh naon? Lain pangambung, rorompok korong. Saking ku lemes Pak. Sunda mah pembendaharaan katanya banyak. Oh, di Sunda menyebut dahar ge loba. Dahar, daang, emam, mamam, tuang, nedak, ngawadang, nyatu, jajablog, lolodok, tetegek, ngalebok, gagares 13. Bahasa Indonesia mah nganukur hiji. Makan deui, kiai lagi makan kambing, lagi makan kiai jeung embe sarua. Pak Camat lagi makan bebek, lagi makan piraku camat jeung bebek mirip. Di Sunda mante kiai nuju tuang, Pak Camat nuju tuang, budak keur emam, bapak keur dahar, manila keur lolodok, doma keur nyatuan, bangsat kerja jablog, jablay keur ngalepok beda. Ngan eta teh orang Sunda teh lamun ka Jakarta sok ngerakeun. Orang Cibobos lamun ka Jakarta sok ngerakeun, orang Sunda mah sok mamawa panyakit. Panyakit mah saya mah ini mah ya begitu mah. Tapi aing sok kesel oke ke orang Sunda teh panyakitna belagu sok tahu. Kadang-kadang nini teu bisa bahasa Indonesia sok maksakeun. Kamari ge tetangga aing nini lebaran haji gogorowokan ke orang Jakarta pan ngerakeun. Hei, jangan main ke sana. Di sana jalannya leueur. Aya bahasa Indonesia leueur. Nanti kamu tisereuleu. Mohon maaf kasepuhan, perkenalan. Saya ini asli Sunda, darah Sunda. Saya asli Cimande. Saya dilahirkan di Cimande, dibesarkan di Cimande. 7 turunan aing Cimande Pak. Bu, saya bangga jadi orang Cimande. Naon sababna? Nomor kahiji, pencak silat tertua di dunia. Perlu nyaho ya. Pencak silat tertua di dunia itu pencak silat kampung saya Cimande. Dan Cimande itu terkenal dengan panti rehabilitasi patah tulang. Karena Cimande boga minyak manjur Cimande. Jadi jang urusan potong suku, potong bitis, potong pingping, potong leungeun, asa ulah potong hulu wes ya. Bingung ngomekeunana. Eta kampung saya bagiannya Pak. Punten para kiai, saya dilahirkan bukan dari keluarga pesantren. Saya lahir bukan dari keluarga besar ulama, tapi saya lahir dari keluarga besar pelatih silat dan ahli patah tulang. Kakek saya generasi kelima dari ayah kair. Beliau namanya Abi Haji Humaydi, punya rumah sakit besar Pak. Pasena per hari ratusan. Itu kakek saya ahli patah tulang. Bapak saya penerusnya hari ini punya rumah sakit ahli patah tulang. Uak saya ahli patah tulang. Paman saya ahli patah tulang. Aing boga adik saya ahli patah tulang. Kakak saya ahli patah tulang. Ngan aing teu bisa. Serius aing teu bisa. Besi turun panggung di titah ngurut ku si aing teu bisa. Aing mah ahli patah hati. Jadi giliran parawan randa dinyenyeri, nah kadang di si Lesti ku aing diubaran. Giliran si Lesti digebukan sa Indonesia nyaho. Giliran tetangga sia lapar mah api-api. Betul. Tong mikiran si Lesti. Jangan mikirkan keluarga si Lesti, pikirkan mata tangga. Besi aya tatangga nu lapar bantuan, besi aya tatangga anu rek ka rumah sakit teu boga duit, besi tatangga arek sare imahna kabocoran. Itu yang perlu dipikirkan oleh umat Islam. Betul. Betul. Bapak saya umurnya 72 tahun Bu. Pasena loba, tapi da geus 72 kitu mah ngomong bahasa Indonesia ke mana-mana. Datang pasien di Jakarta, kata bapak saya, "Ayo, silahkan nangkuban." Ya pasien ngahulang naon nangkuban. Untung abdi sok hadir, tengkurep kata pasien tengkurep, pas tengkurep ngaliek deui, mau diapain saya Pak Haji? Kata bapak saya, ya mau saya derak-dekin. Eta pasien saya derak-dekin. Saya tanya negara mana yang tanahnya subur, jawab yang kompak Indo. Negara mana yang tanahnya makmur, Indo. Negara mana yang serba ada, Indo. Aing nanya di Indonesia, cau aya, sing tarik cau aya, kadongdong, mangga, kadu, jagong, peuteuy, jengkol, dangdur. Tapi kadangdur aya,
di Cibobos dangder aya dangder ngeunah dikulup ngeunah digoreng dihakan dikulup digoreng dikulup digoreng ku sia teh dihakan aneh-aneh wae sia teh aya nu ngomong Pak Ustad hanyakah di Indonesia korma nggak ada cek saha tuh di Aceh 34 hektar kebun korma berbuah tuh di Kalimantan 27 hektar kebun korma berbuah di Cilacap aya kebun korma 20 hektar asupna mayar 80.000 bisa metikan korma natangkana berbuah Bupati Bogor Ahmad Yasin melak korma di Kampung Daya Jonggol berbuah aing nanya naon di Indonesia nu eueuh naon di Indonesia nu eueuh onta tinggal ku sia ka kebun binatang jikana sia teh can ka Taman Safari tadi Taman Safari kebun binatang ngabuadeg onta aya nu ngomong Pak Ustad Indonesia mah emasna kurang cek saha tuh di Bogor Pak aya Gunung Pongkor emas di kalian teu beak-beak aya di Cigudeg Gunung Keresek emasna dicokotan keluarga teu beak-beak Bapak ulin ka Banten aya Cipanas Gunung Julang emasna dicokotan ngapoe teu beak-beak di Sukabumi aya Gunung Rosa emasna dicokotan tiap hari nggak pernah habis Freeport Irian Jaya tambang emas terbesar Indonesia lain 1 kilo 2 kilo tonan emas ngapoe dicokotan teu beak-beak di Jawa Tengah Jawa Timur emasna mungkin loba anu 60 kilo anu 70 kilo saya mah ditimbang ge kalah ngajoa Mas Parjo Mas Karyo Mas Bang eta mah emas teh lain koneng geuneuk tapi sanajan emasna hebat makanannya bergizi tapi kahakanan bergizi teu ngajamin manusia teu kena ku corona betul sabab loba bupati wali kota kabeh kena ku corona padahal hakanana bergizi pertanyaanana kumaha Pak Ustad carana umat Islam supaya ulah kena ku penyakit jawabanana orang tanyakeun ka au sing tarik tanyakeun ka au Allah matarabo Allah tara ingkar janji innallaha la tuhliful mi'ad Allah nggak pernah bohong dan pernah ingkar janji Bismillahirrahmanirrahim qad aflaha man tazakka berbahagialah buat orang yang menjaga kebersihan berbahagialah buat orang yang bersih berbahagialah buat orang yang bersuci berbahagialah buat orang yang berwudu jadi lamun orang Cibobos mungkin aku penyakit johir jeung penyakit batin nomor kahiji kudu rajin wud sing tarik kudu rajin wud pemerintah nitahna kokobok doang lamun corona nempena leungeun kokobok beres pertanyaan ti aing kumaha lamun corona nempena ceuli apa rek gogorowokan pemerintah masyarakat Indonesia sekarang wajib cuci ceuli asup kamu ngomah ceuli Islam mah geus komplit Pak 14 abad yang lalu boro-boro corona ngaranna ge can aya kabayang ge henteu tapi baginda Nabi tiba heula geus ngajarkeun lain ngan ukur ngajarkeun kokobok tapi Rasul ngajarkan cuci mulut yang baik, cuci hidung yang baik, cuci muka yang baik, cuci tangan sampai sikut yang baik, cuci kuping yang baik, cuci kepala yang baik, cuci kaki yang baik. Palurah bejakeun ka Satgas Covid. Islam lain diajarkan kok kobok, nepi ka cuci cokor diajarkan ku Islam. Saya tanya, hebat wudu hebat cuci tangan? Hebat cuci tangan hebat wudu? Mun corona nempel dina letah nyocot cai sasiuk asupkeun ke kemu Islam mah kucerak ka kiri kucerak ka kanan kucerak ka hareup kucerak ka tengah kucerak kana alak-alakan eta corona di jero lieureun gobrag ditu gobrag paeh can kaluar oge corona nempel dina irung Islam ngajarkeun ngingsreuk cai kana irung nyokot cai sasiuk teuneun hanapeun irung sedot entong tarik teuing bisa aya coronaan asup ke jero teuneun di tengah-tengah jepit ku tungtung curug tungtung jempol awahan sing tarik wit jring 7 kilo corona kabur corona nempel na pipi na tarang na gado Islam ngajarkeun gosul wajib ngomah beungeut saya tanya apa pernah pemerintah ngawajibkeun cuci muka Islam corona nempel na corona nempel dina sikut pemerintah mah nitahna teh kokobok doang Islam mah gosul yadeni ila mirfaqaini aing ngomah leungeun ulah hareupna doang ku nepi kana sikut corona nempel na ceuli ngomah ceuli corona nempel na buuk ngomah buuk madhab Imam Hanafi jeung Maliki ngawajibkeun ngomah buuk kabeh corona nempel na suku ngomah suku saya tanya di mana cicingna corona buat yang rajin wudu jawab yang kompak betul nomor kedua tauhid ieu wa zakaros marobbihi kudu loba eling ka au
Saya tanya jawab sing tarik. Nu nyieun langit saha? Nu nyieun bumi saha? Nu nyieun dunia saha? Nu nyieun manusia saha? Nu nyieun penyakit saha? Nu nyagerkeun penyakit saha? Anu ngancurkeun corona saha? Lamun kabeh yakin ku Allah kunaon sieun corona, hirup hatena kudu manteng ka Allah. Loba maca Qur, maca istig, maca sholat. Aya sholawat hebat ya, kusim kuring di bejaan ngaranna sholawat sipa, sholawat tibil kulub, pengarangna Syekh Dardir. Anu nyarioskeun ieu sholawat karangan Abi Bakar bin Salim. Ibu orang Cimande nyebutna sholawat dokter Pak. Naon sababna? Penyakit naon ge cager ku sholawat sipa. Hei, nu boga penyakit jantung tong sieun ngesolat baca 11 kali sholawat sipa, minta ka Allah, ya Allah dengan keberkahan sholawat sipa cagerkeun jantung abdi ya Allah. Bagi Allah boro-boro nyagerkeun jantungna nyeun jelema ge Allah teriweuheun. Nu boga penyakit darah tinggi, aya teu boga darah tinggi? Aya nu boga darah tinggi? Tenang, untung ngondang abdi. Ibu, ilmuwan Indonesia sudah menemukan obat darah tinggi. Jadi obat darah tinggi teu kudu ka dokter, teu kudu ka rumah sakit, teu kudu ka puskesmas. Obat darah tinggi murah meriah, minyak keletik. Tapi syarat ulah meuli di Indomaret, di Alfamaret mesti mengandung kimia. Neangan kalapa geus kolot jadikeun minyak. Geus jadi minyak isuk sasendok, lohor sasendok, peuting rek sare sasendok. Nu boga darah tinggi nginum minyak keletik sapoe 3 sendok. Insyaallah getih moal naik-naik, leueur. Heuh leueur. Getih teh arek naik sorosod. Arek naik sorosod. Nu boga darah tinggi molotot goblok. Aing ngadengikeun serius. Tapi tenang-tenang. Anu boga darah tinggi baca sholawat sipa 11 balik. Ya Allah dengan keberkahan sholawat sipa cagerkeun penyakit darah tinggi jeung diabetes abdi. Allah jamin ku Allah dicagerkeun. Bapak-bapak Pak bisi boga penyakit ateu meuli 88. Nariweuh amat sholawat sipa. 88 ke cager ateu mah. Anu boga penyakit hate, sirik, pidik, dengki, ujub, ria, takabur, jahil, kaniaya, dendam, nyeri hate, kubatur, ijid wae, kabatur, punungan, baperan, sagerkeun ku sholawat sipa. Anu pangpali parah-parahna jelema boga penyakit sirik. Tatangga maju urang sedih, tatangga bangkrut urang bungah. Teh teh piceun Ibu teu meunang. Tatangga meuli motor sia nu ngagerung. Tatangga meuli termos sia nu ngagolak. Tatangga meuli kulkas sia nu beku. Tatangga meuli mobil sia nu seteruk. Tatangga nyieun imah make sia nu pae. Jadi urang nu riweuh piceun ku sholawat sip. Yuk babarengan kaluarkeun sorana sholawat sipa. Mudah-mudahan Allah micieun corona sing bersih di Indonesia. Anu hadir di dieu nu boga penyakit cager ayeuna keneh. Amin. Ayo Allahumma sholli. Yang sebelah sini sholawat ala mau ditukang keluarkan sarana Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha. Minta ke Allah wa Allah wa nuril wadiyaiha wa ala wasobihi wasalim. Angkatkan pandangan supaya dikabul. Allah sadayana ala Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha. Minta ka Allah wa Allah abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala wasabihi. Sakali deui nu gering menta cager ayeuna Allah, nu boga penyakit menta cager ayeuna ala Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha. Babarengan minta ka Allah wa
Allah badani wa nuril absari wa diyaiha wa ala wasabihi Allahumma sholli wa sallim wa barik. Nukatilu mungkin aku penyakit pasola kudu rajin so. Jawab sing tarik kudu rajin so. Salat yang 5 wakt tamahan ku salat sun, salat tahaj, salat du, salat taub, salat tas, dan salat-salat yang lainnya, salat dapil bala, salat syukur wudu, dan salat-salat yang lainnya. Lamun umat Islam di Cibobos nyekal nu 3, hiji loba eling ka Allah, 2 loba maca Quran, selalu ingat ka Allah, 2 rajin wudu, 3 rajin salat, insyaallah penyakit naon oge moal keuna ka urang Cibobos. Insya Ibu bapak, sebelum saya akhiri, abdi kebetulan di Kabupaten dan Kota Madya Bogor ketua umum himpunan santri Bogor. Di Kecamatan Caringin saya ketua MUI. Awas tong waka balik lamun can ditutup doa, ieu gagalna acara mau balik turun nu hadir baralik, nu ngadoa dihareup kieu we sorangan, ke urang babarengan ngadoa bareng. Sabab mau dijieun milu muludan ku malaikat lamun ibu teu milu doa, sabab acara intina mah do ulah tadi mah tulang, tadi mah kulit, tadi mah daging, ulah daging gegegelan, tulang diletakan, kulit digeregetan, airek dibere sumsum baralik. Doa muhul ibadah, doa teh sumsum, nungeuna mah sumsum. Jadi ulah sajam 2 jam tadi narunguan, hayang menang rahmat, hayang menang berkah, hayang diampura dosa, hayang dikabulkeun doa, hayang dikabulkeun cita-cita. Allah arek nurunkeun rahmat magfirah, arek nurunkeun dihampura dosa, dikabulkeun doa ibuna baralik. Akhirna urang teu dicatet milu muludan. Jadi ulah wakabalik lamun can ditutup, ulah wakabalik lamun can ditutup doa. Nu balik ti heula penting ayeuna dilegleg juri. Kudu diancam wae. Siap. Ibu bapak, sebelum saya akhiri, tiap hari Sabtu saya selalu keliling ke tempat-tempat musibah di Kabupaten Bogor, di Sukabumi, banyak yang terjadi musibah. Untuk itu simkuring ngetuk hati ibu-ibu, bapak-bapak, jangankan uang 1000 perak, 500 perak bagi orang yang kena musibah itu berharga. Musibah bukan tanggung jawab pemerintah saja, tapi tanggung jawab orang anu ngadenge sebagai dulur-dulurna. Saya pernah janji ke tempat orang musibah, penderitaan kalian akan saya sampaikan kepada saudara saya dimanapun mereka berada. Kebenaran abdi dipasihan ku Allah, bisa ceramah di Banten, di Karawang, di Subang, di Cirebon. Hari ini saya sampaikan, lamun teu dibejakeun abdi nu dosa diudak-udak cenah dibejakeun, kudu mah kitu dibejakeun. Hari ini saya sampaikan, ibu, lamun ibu ngahajang nganterkeun ke tempat musibah duit 1000, ongkosna ge teu mahi. Tapi lamun dikumpulkeun, dititipkeun, insyaallah Sabtu depan saya akan sampaikan kepada orang yang membutuhkan bahwa ini adalah bantuan dari masyarakat Cibobos. Mudah-mudahan masyarakat Cibobos dijauhkan tina bahaya ku Allah Subhanahu wa taala. Saya minta panitia, aya panitia bisi di kantong ibu aya duit 500 perak, daripada dibawa balik ke imah belum tentu ada manfaat, urang kumpulkeun, nanti urang bikeun kanu ngabutuhkeun. Insya Allah orang yang terkena musibah akan bahagia dengan bantuan orang-orang Cibobos. Ingat, malaikat jeung rasul nyaksian, iraha deui urang mabantuan tatangga dulur orang nu kena musibah disaksikan ku malaikat jeung rasul kecuali hari ini. Saya minta aya nu ngabantu abdi budak ngora make kardus, make naon. Ingat ibu, lain yang pesantren, lain yang masjid. Pesantren saya udah mewah, masjid geus mewah. Untuk saudara-saudara ibu-ibu saya sampaikan, mudah-mudahan semuanya terbantu dan masyarakat Cibobos dijauhkan dari musibah Allah Subhanahu wa taala. Mana panitia, semakin banyak semakin bagus supaya tereh acarana. Urang bari baca sholawat sipa, mudah-mudahan Allah cagerkeun. Allahumma sholli, jangan dulu bubar sebelum ditutup doa, ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha barang wa
Allah wa nuril absari ya iha wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Keluarkan suarana Allahumma sholli ala Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha. Minta ke Allah wa Allah badani wa sifaiha wa nuril absari wa di kardusna lepaskeun wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Sakali deui bareng Allah ala zaidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha. Semua wa Allah badani wa nuril absari wa diyaiha wa ala wa sahbihi wa salim. Sekali lagi Allahumma sholli la zaidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha. Barang wa Allah badani wa nuril absari wa diyaiha wa ala wa sahbihi wa salim. Bareng istighfar astagfirullah astagfirullah minal khotoya. Sadayana astag panitia upamitiasa pangitungkeun rapihkeun baroya astagfirullah. Angkat pandanganna ngadoa amin. Rabbi zidni wa wafiqni amalan makbula wa wahabli rizqan wasi'a wa tub alayya taubatan nasuha wa tub alayya taubatan nasuha. Sadayana istighfar astag minal istighfar astag maulid nabi nu jadi buktina dosa ambamu hoyong dihampura
kampung Cibobos nu jadi saksina tobat hambamu hoyong diterima jauhkan hambamu tina ajab neraka istighfar astag istighfar astag angkatkan pandangan orang ngadoa jazakumullah sanal jaza atau nuhun sumbangan ibu bapak akan saya sampaikan hitung panitia kengeng sabaraha Rp1 tidak ada jadi tanggung jawab saya dunia akhirat mangga sadayana angkatkan pandanganna mudah-mudahan bantuanana dibalas ku Allah subhanahu wa ta'ala dimana sim kuring nyebut ke lapar ya Allah tungkulkeun sirah peuremkeun panon husukeun hate sok jejeritan ka Allah nu boga panyakit bejakeun nu boga kanyeri bejakeun nu boga kariweuh bejakeun nu boga masalah bejakeun nu boga cita-cita jeung kahayang bejakeun hari ini doa orang diaminan ku malaikat jeung rasul mudah-mudahan hari ini Allah mukakeun 7 panto langit untuk menghadirkan doa kita di hadapan Allah Allahumma sholli wa sallim wa barik ala rasulillahi ajmain amin alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal azima sultanik Allahumma gfirli sok nu pernah inget nyieun dosa ka indung bapa inget-inget di dosana nu pernah nganyeri indung bapa inget-inget di dosana anu pernah nyentak ka indung bapa inget-inget di dosana anu pernah muragkeun cai panon indung bapa inget-inget di dosana ridallah biridul walidaini karidoan Allah tergantung karidoan nu jadi indung bapa sanajan orang Cibobos penting dipakai tahajud barang dipakai puasa mau ngahaji tiap tahun umroh tiap bulan sodakohna miliaran pengajian unggal poe tapi lamun nganyerikeun hate indung bapa kabeh pintu surga ditutup ku Allah hadirin sok mangga coba bayangkan di hadapan orang ayah indung bapa orang keur nangtung tatap wajahnya bedegong anak teu bisa ngabayangkeun wajah indung bapa tingali pamenteu indung bapa orang bayangkan orang penting ayeuna barang ayeuna nangkep indung bapa orang tangkep ciuman bari menta hampura Rasulullah malaikat nyaksian mudah-mudahan ngabayangkeun nangkep indung bapa jadi tetebus dosa-dosa orang ka indung bapa bari ucapkeun doana Allahumma gfirli sok ucapkeun Allahumma gfirli zunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira bi barakatin nabi bi mujizatin nabi bi syafaatin nabi bi barakati syahri maulidin nabi hasil maqasidana ya Allah sok bebeja ka Allah bejakeun nu boga panyakit bejakeun hayang cager nu boga masalah bejakeun hayang buburu beres nu boga cita-cita bejakeun hayang buburu dikabul hayang boga anak soleh solehah hayang buburu ka Mekah hayang diberi rezeki anu ageng pikeun ngabahagiakeun keluarga jeung bekal ibadah sok mangga bejakeun ka Allah malaikat jeung rasul ngaminan dua orang mudah-mudahan Allah maha kawasa poe ieu Allah ngahadirkeun indung bapa orang nangtung hareupeun orang angkatkeun pandangan muragkeun cipanon nyebutkeun amin amin karena bungah ningali anak nabi bisa ngadoa khusyuk hareupeun Allah ya Allah ya Allah Rabbana taqabbal du'a innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata mal abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin tong kabubar bacakeun suratul Fatihah nu husu
sing khusus untuk kedua orang tua kita nu araya keneh panjang umur notos daya kengeng rahmat dan maghfirah dalam kubur. Mudah-mudahan Fatihah anu husu tinu jadi anakna jadi kado terindah buat orang tua kita. Ala hadihiniyah wa kullu niyatin shallallahu ila hadratil habibah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi ahli kubur suson abina wa ummina ghafarallahu dzunubahum wa satara uyubahum ij'al kuburahum radatan min riyadil jinan wa la taj'al kuburahum hubratan min hufarin niran. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Qabul. Mudah-mudahan carasan sim kuring teh oleh kahir sing manfaatna. Allahumma biqil aqwami thoriq bil taufiq wal hidayah ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.